Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Waman jeung saha jalma intaqadha anu narima batal naon wudu'uhu wuduna itu si eman, haruma taharam alaihi ka itu si eman naon as-sholatu sholat wa tawafu jeung tawaf wa hamlul mashabi jeung mawa mashab wa massuhu jeung nyabakna itu mashab illa lisobiyyi kajaba pikeun budak lidirosati karena rek ngaji atau ngaderes wa anal junubi jeung haram kajalma anu junub naon hadhihi ieu maksudna ieu anu tadi salat tawaf hamlul mashab wa massuhu wa qiraatul qur'ani jeung haram maca Qur'an wa muksul masjidi jeung cicing di masjid wa anil haidi jeung haram ka awewe anu haid wan nufasai jeung ka awewe anu nifas naon hadhihi ieu nugus dicaritakeun tadi di luhur salat tawaf hamlul mushaf massuhu qiraatul Qur'an muksul masjid qoblal inqita'i dina samemeh narima pegat getihna atau saat getihna wa tamkinuz zauji jeung haram ngongangkeun ka salaki wa sayyidi jeung sayyid minal istimta'i tina ngalapsuka baina surratiha di antara bujalna itu haid nufasa wa rukbatiha jeung tuurna haid nufasa qoblal gusli dina samemeh adus. Faslun ari ieu eta hiji fasal wa min syurutis sholati jeung eta tetep tina sawareh pirang-pirang syaratna salat. At-taharatu ari suci anin najasati tina najis fil badani dina badan wathaubi jeung dina pakaian wal makani jeung dina tempat wal mahmuli jeung dina anu dibawa naon lahu itu al fa in laqo maka lamun antel hu ka si jalma naon najisun najis au laqo atawa antel itu najis thiyabahu kana pakaianana si jalma au mahmulahu atawa kana anu dibawana ku si jalma batolat tah batal naon salatuhu salatna si jalma illa ayyul qiya kajaba yen ngalungkeun si jalma hu kana itu najis halan dina pada harita au yakunu atawa bukti itu najis ma'fuwan eta anu dihampura naon anhu itu najis kadami jarahihi seperti getih raheut nasi jalma wa yajibun jeung wajib naon izalatun najisin ngaleungitkeun najis lam yu'fa anu henteu dihampura naon anhu itu najis bi izalatil aini kalawan ngaleungitkeun datiyahna min tu'min barna tetep tina rasa walaunin jeung rupa warihin jeung ambe bil mai kalawan make cai al mutahhiri anu nyucikeun itu maun wal hukmiyatu jeung ari najis hukmiyah atawa jeung ari ngaleungitkeun najis hukmiyah bijaril mai eta tetep kalawan ngocorkeun cai alaiha kana itu hukmiyah wal kalbiyatu jeung ari ngaleungitkeun najis bangsa anjing bigosliha eta tetep kalawan ngumbahna itu kalbiyah sab'an kalawan 7 yahdahunna ari salah sahijina itu sab'un mamzujatun eta nu dicampuran biturabi ku taneuh at-tahuri anu nyucikeun itu turab wal muzilatu jeung ari anu ngaleungitkeun lil aini kana datiyahna najis wa in ta'addadat jeung sanajan bing bilangan itu muzilah wahidatun eta dihitung sabalik wa yushtaratu jeung disyaratkeun naon wurudul mai datang cai ingkana lamun bukti itu maun qalilan eta nu saeutik Faslun ari ieu teh hiji fasal wa min syurutis sholati jeung eta tetep tina sawareh pirang-pirang syaratna salat
Istiqbalul kiblati ari yang hareup ka kiblat, wa dukhulul waqti jeung asup atanapi manjing waktu, wal islamu jeung islam, wa tamyizu jeung tamyiz hidang, wal ilmu jeung nyaho bi fardiyatiha kana kafarduanana itu salat. Wa alla ya'taqida jeung yen henteu nekadekeun si jalma fardhon kana hiji fardu min furudiha anu tetep tina pirang-pirang fardu na itu salat, sunnatan ditekadekeun kana sunat. Wasatru jeung nutupan bima kalawan perkara yustaru anu ditutupan bihi kalawan itu ma naon launul basyarati warna kulit li jami'i badanil khurrati pikeun sakabeh badana awewe nu merdeka illal wajha kajaba beungeut wal kaffaini jeung dua dampaleungeun. Wasat ruma jeung nutupan perkara baina surrati anu tetep ma di antara bujal waruk bati jeung tuur li zakari pikeun lalaki wal ammati jeung pikeun ammat. Mingkulil jawanibi tina saban-saban gigir lal aspali henteu kudu ditutupan ti handap. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Wata betulu jeung batal naon as-sholatu salat bil kalami kalawan sabab ngomong walau biharfin jeung sanajan eta tetep kalawan hiji huruf mufhimin nu mere paham itu harfun illa innasiya kajaba lamun poho si jalma wa qalla jeung atanapi illa innasiya kajaba lamun poho itu kalam wa qalla jeung saeutik itu kalam. Wabil af'alil katsirati jeung kalawan sabab pirang-pirang pagawean anu loba al mutawaliyati anu tuluy-tuluy katsalasati harokatin seperti tilu pirang-pirang usikan. Wabil harokatil mufritoti jeung kalawan sabab usikan anu tarik. Wabi ziyadati ruknin jeung kalawan sabab nambahan rukun fa'aliyin nu bangsa pagawean itu rukun. Wabil harokatil wahidati jeung kalawan usikan anu sahiji kalawan sabab usikan anu sahiji lil la'bi karna heureuy. Wabil akli jeung kalawan sabab dahar, wasyurbi jeung kalawan sabab nginum, illa innasiya kajaba lamun poho itu kullun minal akli wasyurbi wa qalla jeung saeutik itu kullun minal akli wasyurbi. Wa bi niyati qat'is sholati jeung kalawan sabab niat megatkeun salat. Wa bi ta'liqi qat'iha jeung kalawan sabab ngagantungkeun atawa nyantelkeun megatkeun ana itu salat. Wa bi taraddudi jeung kalawan sabab mangmang pihi dina itu qat'iha. Wa bi ayyam dia jeung kalawan sabab liwat naon atawa kaliwat naon rukun hiji rukun masyaki sarta namangmang fi niyati taharrumi dina niat takbiratul ihram aw yatulu atawa lila naon zamanus syakki zaman mangmangna. Faslun ari ieu teh fasal wasyurito jeung disyaratkeun ma'ama sartana perkara marro anu geus kaliwat itu ma liqabuliha pikeun ditarimana itu salat indallahi mungguh Allah subhanahu maha suci Allah. Naon ayak sida yen ngamaksud si jalma biha kalawan itu salat wajhallahi ta'ala karena zat Allah ta'ala wahdahu barina sahijina Allah. Wa ayyakuna jeung yen kabuktian naon makuluhu naon makaluhu kadaharanana itu si jalma wa malbusuhu jeung anu diinum astagfirullahaladzim sanes anu diinum wa malbusuhu jeung anu dipakena ku eta jalma wa musallahu jeung tempat salatna eta jalma halalan eta halal. Wa yahduru jeung yen hadir naon qalbuhu hatena si jalma fiha dina itu salat falaisa maka teu aya lahu eta tetep pikeun itu si jalma min salatihi tina salatna si jalma naon illama kajaba perkara aqala anu nginget-nginget si jalma minha tina itu salat. Wa alla ya'juba jeung yen teu ujub si jalma biha kalawan eta salat. Kantun faslun arkanus sholati cekap wallahu a'lam
bisawab.